lillahil wahidil qahar alladzi khalaqal laila wan nahar wassalatu wassalamu ala man ursila khairal basar sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-musaffani yaumal mahsyar wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa ma tabi'ahu ila yaumil mahsyar walau kana aksaruhum korban serangan fajar. Yang kurang gratis dahar amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man farraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Para suyukhna kurama, para alimil ulama, para kiai, guru-guru urang sadaya, bil khusus sepuh urang anu di kandang kolot beserta sadaya keluarga anu sing dihormat, mudah-mudahan sing ditampih kemuliaan anak Allah Subhanahu wa taala. Oke, guru pengasuh pondok pesantren Sabilil Huda sadua-duana anu sing dihormat, mudah-mudahan ditampih kemuliaan ke Allah Subhanahu wa taala. Sepura anu di Gintung. Oke, kasepuhan anu di Sukalaksana Bapak Guru Atib beserta kasepuhan Bapak Ulu Iwan, para al-mukarram anu sanesna bil khusus Ketua MUI Desa Sukaraja anu sing dihormat. Mudah-mudahan sadaya guru-guru orang tua Allah sing diparancankeun yuswa anu barokah sing dijembarkeun dan rezekina ditebihkeun tina sagala pancabahyana selalu ikhlas ridho hate sanubarina bikin ngabimbing urang sadaya menuju cita-cita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, bil khusus keluarga masyarakat Kampung Cisel anu dina waktos ayeuna walaupun dengan keadaan yang serba sulit tapi tak sesulit hatena sehingga tetap bisa melaksanakan ieu kegiatan. Urang doakeun mudah-mudahan sadaya pengorbanan warga masyarakat Kampung Cisel sehingga jadikeun sababiah langkung tambah catatan kabagusana dina nalika engkin disetorkeun dina manis gusakan ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadayana jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, bil khusus para anggota KPPS, komplotan para pemburu serangan fajar, tentu sing kuring dihormat. Mudah-mudahan hadir sadayana sing aya dina kaberkahan. Mudah-mudahan sadayana sing kenging ilmu anu manfaat. Mudah-mudahan sing tiasa ningkatkeun amal ibadah melalui ilmu anu parantos dipelajari kurang
di setiap waktu di guru-guru orang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sadayana rahimakumullah wa hadakumullah. Sesuai dengan tingkat ieu pangaosan tingkat desa, maka otomatis durasi ceramah nage moal doang tingkat kecamatan. Tambah-tambah kudu milih mah mending keneh cicing dihandap doang bapak-bapak daripada di luhur. Sebab jelema mah sok sawang tinawang. Cik nu miskin ngeunaheun jadi nu sugih. Cik rakyat ngeunaheun jadi pejabat. Cik nu miskin ngeunaheun jadi nu sugih hayang sagala ge kabeuli. Cik nu sugih horeng mah ngeunaheun keneh jadi nu miskin hayang sagala teu kabeuli. Kunaon ngeunaheun teu kudu mikiran kabeuli moal. Ieu di luhur di tempat meluhur genahnya. Ternyata situasi dan kondisi itu hadirin tidak senyaman yang dibayangkan. Karena kami mah di sini hareudang dan bayung yang tidak ada kapak kipas, jadi ngadahan kene dihadap. Maka insya Allah simkuring ala kadar ngalaksanakeun tugas dina partai semifinal ayeuna. Sebab final nama di Gintung, grand finalnya di Sukaraja. Tak dina semifinal mah telok aya rame-rame. Karena di semifinal kan penentuan menuju final, mata finalnya tadi kita bedakan di Gintung, oh kejoan. Iya final, lu lulus apa enggak ke final? Lamun tena di Gintung bawa halangan temur yang pusaka bawa kejuan hadir berarti terlulus ke final. Cuma sebatas semifinal. Pangnyerian hati eleh dina semifinal. Sebab dina final mah minimal nomor kedua menang. Tapi semifinal mah menang naon. Memang itu juga ujian bagi kita. Tidak mudah hadirin. Komo dina situasi model ieu. Di awal dugi ke akhir kurang ngalaksanakeun pangaosan. Kurang intip temana tadi di musim kuring di deuleu secara spontan. Sebab hari ceramah mah lamun teu make tema menang panitia karunya ka panitia. Dijieunkeun mending lamun teu dibejakeun, mun dibejakeun heula ka penceramah. Ieu kan datang-datang aya tema eta teh bahaseun. Temana menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita amalkan ilmu dan akhlak untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sugan kakuar bae sampai ya tengah palkeun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di awal kurang pangaosan nepika insyaallah mualami deui baris diistirahatkeun sementara. Eta ge lamun umur urang panjang istirahat sementara. Hari urang umur teu nyampe makanya urang ke bulan Sawal atuh istirahat sakebelna. Ngan urang minta ka Allah mudah-mudahan ya urang dipanjangkeun umur ku Allah. Amin. Makin panjang umur mudah-mudahan sing dipaparin tambah taufik hidayah ke Allah. Yang naon panjang umur dia hari telok ibadah mah. Yang naon hasil parenga badeug hari wajib zakat teu ngalaksanakeun mah. Sabab bang bagusna umur umat Kangjeng Nabi adalah nu diberi umur panjang bari jeung daek ibadah. Pangpolong-polonganana adalah umat Nabi anu umur makolot ibadah matelok. Daya anu kurang kudu dipentakeun ka Allah taufik jeung hidayah. Di awal sampaikan ke akhir pikeun menelusuri naon anu bakal dihasilkeun dipasihkeun ku Allah ka urang. Amal perbuatan urang khususna ngaji eta bisa dilihat baik melalui quickcon maupun melalui realcon. Nah, quickcon perhitungan cepat.
non real kon, perhitungan yang real, yang sebenarnya. Sebab anu burung gusuh mah belum tentu benar. Da ieu pitempateun urang balasan ti Allah pikeun urang, ieu bisa dilihat baik melalui quickcon maupun melalui realcon. Di mana nyadak dalil nasim kuring cikang jeung Nabi ida aradtum ang tangduru ahlal jannah pangduru ilal muta'allimin. Ketika aranjeun boga tujuan hayang nyaho saha sih anu bakal jadi calon pangeusi surga. Pan ieu ngeusi surga engke ieu. Tapi bisa diketahui secara dini melalui quickcon. Ketika aranjeun kabeh hayang nyahokeun saha anu bakal jadi calon pangeusi surga, jawabna pangduru ilal muta'allimin. Maka lihatlah orang-orang anu sok daek diuk di majlis taklim. Deulekeun bae jalma nu sok daek ngabring ka pangajian, nu sok hadir di pangaosan, eta teh adalah calon-calon pangeusi surga. Itu survei quickcon. Jangan dulu kegirangan. Tenang. Jangan dulu adakan pesta kemenangan. Belum tentu. Hiji tah cikang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma perhitungan secara quickcon bisa batal, bisa melesat, bisa meleset, bisa jatuh, bisa salah ketika terjadi pelanggaran. Ketika terjadi pelanggaran, maka pelanggaran tersebut bisa menjadikan hasil quickcon percuma alias mubadir. Ieu hubungan jeung tema. Mana temana? Tah, mari kita amalkan ilmu. Mari kita amalkan ilmu. Ketika terjadi pelanggaran, minimal 2 pelanggaran, maka hasil quickcon bakal berubah 100%. Cik keterangan Syekh Hasan Basri, lain apa Haji Basri? Ya? Hasan Basri, pasadul kulub min sitati asya'a. Ruksakna hate, kacauna hate, eta disebabkan ku genep perkara. Sedangkan ketika hate ruksak, lauma la malun wala banun ila man atallaha biqalbin salim, maka otomatis hasil quickcon jatuh, tidak ada harganya. Engke mah bakal datang hiji waktu, hiji masa anu mana dia nyata waktu tersebut keberguna harta, keberguna keluarga, kecuali anu datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati anu salamet tina panyakit hati. Eta nu bakal salamet. Sedengkeun anu ngaruksak kana hati urang, cik Hasan Basri, minimalna aya 6 perkara. Ieu disebut pelanggaran. Mana di antawisna ya lamuna wala ya malun. Sesuai jeung tema kan? Ya malun ya lamuna wala ya malun. Nu ngelmu mah loba, nu ngaji mah ngabadeug, anu saeutik ge nu ngamal. Tingkat RT, tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat nu ngaji mah komong di desa Sukaraja mah alhamdulillah. Nu ngelmu mah tapi belum tentu ya malun. Belum tentu ngamalkeun karena ilmu. Nah, ketika jalma berilmu teu ngamalkeun karena ilmu, nah itu adalah pelanggaran kode etik.
pelanggaran, maka pelanggaran tersebut bisa menyebabkan anu tadina urang teh bakal calon pangeusi surga bisa berubah tempat kanu sabelah deui. Jadi sedangkan dia ngamalkan ilmu ieu nu paling hese ieu, nu paling gati mau dihukum ku singa gara-gara paseat jeung keledai. Aisyah tok pang bodoh-bodohan kan keledai. Mata kaya peribahasa, jangan seperti keledai jatuh 2 kali di lubang yang sama. Keledai mah polongo, keledai mah bodoh. Ai maung pan raja hutan, berarti hebat. Hiji waktu ieu si keledai paseat jeung maung. Paseak tepira, nu dipaseakeun mah doang urang bae ku di tepira. Nu dipaseakeun mah cik si keledai teh eta naon jawarna jukut hereng biru. Atuh jelema polongo na makhluk polongo mah wajar banyak. Cik keledai jukut eta warnana biru. Cik maung bodoh dia dusun. Biru kumaha warna jukut mah hejo. Cik keledai biru, cik maung hejo, biru hejo, biru hijau, pareng-hereng. Wawa anis, wawa anis, wawa anis, wawa. Haliwu bebas dia orang. Masya Allah. Oh, aduh can puguh can karupan. Liwu menang gitu. Lain petugas ngitung jeung ngitung obel. Petugas ngitung lagi can hangus. Terus duder sampai ke disapih ku gajah, disapih ku care, disapih ku kerut, disapih ku tendok, disapih ku sakabeh sato na leuweung. Allah teu kasapih ka. Nu hiji dijis, nu hiji di GPK. Pas ya. Teu kasapih akhirna kan pikeun mutuskeun hukum apa yang benar, siapa yang betul, apakah memang jukut eta warna biru, apakah warna hijau, maka saudara mau jeung saudara keledai dibawa ke MK, Mahkamah Konstitusi. Sedangkan ketua MK na singa. Kan singa malu daripada mau jabrikan. Aya masalah naon dia cik singa, cik mau si keledai polongo kumaha cenah warna jukut biru, cik abi mah warnana hejo. Kumaha cik hakim, dia mau dihukum 3 poe teu beunang ngomong. Pan mau ngaheuleuh bae dan kaharti berarti nu menang keledai. Wow, jingkrak keledai can puguh can karuh atok. Oh, cik aing ge jukut mah warna biru. Maung dosen biru baru lumpat aja. Aing maung mah penasaran ieu, aing mah melenggek dihukum aing nu bener cicing bae. Di jero gedong mahkamah. Punten yang mulia. Ieu pan kula meureun nu bener jukut mah hejo. Tapi kunaon yang dihukum teu beunang ngomong 3 poe. Memang benar jukut warnana hejo, tapi aing ngahukum dia dengan kesalahan yang lain. Kesalahan naon dia? Atuh nyaho dia mah keledai mah jelema polongo dilawanan. Atuh kari kadae. Kiai ulah sok ngalawanan jelema bodoh. Masyarakat menuk ngomong naon ka orang geus kepar percuma. Cik Imam Syafi'i ngalawan 100 jelema pinter aing mampu menang, tapi ngalawan hiji jelema bodoh angkat tangan aing. Teu mampu aing ngalawan hiji jelema bodoh. Ngalawan jelema pinter kajian ngabadu, saya siap memenangkan itu debat. Tapi lamun ngalawan jelema bodoh kajian hiji angkat tangan. Jadi dia ku yang dihukum kulantaran dia teh wani-wani ngalawan jelema polongo. Dia jelema ngarti atau makhluk ngarti, tapi dia teu ngamalkeun kana ilmu. Nah, dihukum dia ku di dunia kene dihukum. Mau 3 poe teu ngomong.
Nu kadua, hukuman dia nu mantak sampai berat karena dia ngabuang waktu aing pikeun mutus hiji perkara anu teu penting. Mutus masalah warna jukut gitu. Cik mau ngehenya yang berarti gagah ge tanaga disebut jari otak mah tetep bae. Insyaallah. Jadi anu ngaruksak kana hate, anu nyebabkeun urang cilaka di antarana adalah berilmu tapi tidak beramal hadirin. Ieu anu mayoritas terjadi dina diri urang sadaya. Pelanggaran kedua, waya maluna wala yukhlisun. Waya maluna wala yukhlisun. Tadi pelanggaran boga ilmu tadi amalkeun nu kahiji. Anu kadua ngamal mah tapi henteu ikhlas. Aya pamrih, aya goro dunya. Eta ge pelanggaran kode etik. Ketika orang ngamalkan ilmu dengan dilandasi tujuan anu sejen salian ikhlas karena Allah, eta teh pelanggaran hadirin. Maka otomatis bisa ngajadikeun calon pengisi surga anu dijatahkeun ka urang eta jadi melesat. Sarua kieu ge berat. Sebab naon? Ilmu itu amanah. Ilmu eta titipan tisa ti Allah. Jang saha? Jang mere anu teu ngarti. Gitu. Sebab segala sesuatu geus disesuaikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nu bodoh kudu neangan ilmu, nu ngarti kudu ngamalkeun ilmu. Nu bodoh daekan ngaji teu aneh ka. Nu ngarti daek ngamalkeun ilmu teu aneh, biasa-biasa saja. Doang luhuran make dasi jeung jas handap make calana jeung sapatu menang nyemir atuh bagus, biasa-biasa bae. Sabab memang nu bodoh kuduna ngaji. Nu ngarti kuduna ngamalkeun ilmu. Anu leuwih hebat mah nu leuwih heran mah kieu ieu. Bodoh teu daek ngaji. Eta teh aneh bae. Pugu bodoh teu rumasa bodoh teu daek ngaji. Eta nu aneh mah luhur make jas, handap make sempak doang tapi teu isina. Teu kirem-kirem. Bodoh teu daek ngaji tapi teu boga rasa isin tah ka Allah. Biasa-biasa bae teu kirem-kirem. Iya. Sugih bager, daek dermawan. Merean fakir miskin teu aneh henteu. Memang kuduna ieu titipan ti Allah. Anu aneh mah nu sugih koret. Nu sugih koret aneh. Pan nu sok lapar mah lain sungut tapi beuteng. Benar? Anu sok lapar beuteng tah sungut. Beuteng kukuruwukan. Maka insyaallah mudah-mudahan urang moal kebal deui akan ada makan siang gratis. Moal lapar sugan Herman ya. Sungut mah telok lapar. Anu beut nu lapar adalah beuteng, tapi kunaon anu kekenyo sungut. Ieu sungut ibarat jalma nu sugih. Dititipan kadaharan ka dieu ngeun lain jang dia doang. Engke mah kirimkeun tah ka nu lapar hanapeun dia. Tereuy kudu tereuy. Asupkeun kirim ka dinya. Ulah dina sungut bae lamun dia nyaplek kejo, nyaplek dahareun, koret kana beuteng, tadi asupkeun kana beuteng, diheup-heup bae ku dia sorangan atuh kabesekan. Kabesekan. Yakin eta mah. Yakin bakal kabesekan. Itu hayang aing. Menang aing ngagayem, menang aing capek-capek, menang aing usaha
capek kadi itu kudu dibikin burung kana beteng, kudu dibikin goreng ka fakir miskin. Dia beteng penyakit mah dia geripu. Dah, mun beteng geus penyakit mah diasupan sang ukuran. Keluar deh. Keluar deh. Tadi bawa ke rumah sakit beteng doang tadi lu sungut ya lo. Bawa sungut. Gara-gara tadina koret isi sungut bedeng akhirnya penyakit mah kronis. Kadaharan teu masuk. Akhirnya ripuh kabehan. Atuh untung ka Batam, teu untung ka Batam, untung kabehan. Sabab ketika anu sugih dermawan, engkena mulai kecemburuan sosial, mulai jurang pemisah. Eta urang kabeh ngeunah, beteng kaeusian mah leungeun teu ngaleuleuteuh. Tuur teu ngaleuleuteuh. Awak jag-jagua ringkas, padahal manu kasieuna mah beteng kan. Mantak pentingna akhlak. Boga ilmu, mantak cik Hasan Basri deui. Teu sakabeh nu boga ilmu bisa jadi abid. Tap jeung teu sakabeh jalma, naon ngaranna teu sakabeh jalma abid, teu sakabeh nu ibadah teh berilmu. Artinya kumaha? Teu sakabeh nu berilmu bisa jadi abid, belum tentu loba ilmu ge daek kana ibadah, belum tentu. Belum tentu. Anu bodoh teu nutup ngeundak ibadah, bisa jadi nu bodoh ge daek ibadah. Tapi pan ibadah nu bodoh kumaha? Ayeuna boga ilmu teh daek ibadah, atupan teh endah. Nu bodoh daek ibadah teh enak keneh. Karena fitnah terbesar di alam dunia itu ada dua. Yang pertama alimun mutahatikun. Nu kadua abidun mutana sukun. Berilmu tapi tidak mengamalkan kepada ilmu. Nah, termasuk tadi teh itu pintar terbesar. Bodoh tapi dadai kanan ibadah seolah-olah ahli ibadah. Ieu fitnah terbesar di alam dunia. Mantap ulah aneh cik Ibnu Athaillah lamun dunia ngagorengan. Memang dunia mah tempat goreng ya. Muhammad tak ngabagusan. Mantap urangna ieu, mantap pentingna ngaji sabab urang mah sok salah. Mana salahna cik Ibnu Athaillah pan kieu. Ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ini hikam kan gitu. Ketika anjeun goleah gedebuk turun subuh mancat maghrib banting tulang bima duminalaka dina perkara anu geus ditanggung jawab ku Allah pikeun anjeun. Pan ieu milik jelema kabeh geus ditanggung jawab ku Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tepati-pati aya nu ngarayap di alam dunia, nu leutikna, nu gedena, bahkan anu teu kadeuleu lamun kecuali nggunakeun alat, eta kabeh ge geus ditanggung jawab ku Allah kabeh. Dumina laka geus ditanggung jawab, geus ditaker. Ari takerana sakitu mah tetep sakitu, mah tak ulah aneh. Ulah babaturan kula ceramah boga duitna na kantongna lempang ceramah mah pan kudu mawa uang saku. Keunang sababna beli rokok di jalan, beli bensin. Geus loba lah. 1,5 juta dina jaketna. Geus kitu pas manehna ceramah jaket digantungkeun di nu hajatna. Beres ceramah dideuleu eta kantong jaketna kosong eueuh duit 1,5 juta. Anu nyopot. Dideuleu deui ku mana amplop pamere baturna 1 juta. Leungit 1,5 juta menang 1 juta. Berarti memang anu ditanggung jawab pikeun anjeun poe ieu mah ngeun 500.000. Jadi urang mah ngedar mah ikhtiar. Ikhtiar mah kudu. Kenapa? Karena kita tidak melihat loh mahfud. Tapi sana kalau mahfud Pak wajar berjuang, ngabekeun gamar isi jalan. Teu nyaho. Calon anggota dewan KBG berjuang kampanye, Anies, Prabowo, Ganjar berjuang. Sabab teu nyaho siapa catatan di anu bakal
jadi orang nomor 1 Indonesia? Belum tahu. Mun nyaho mah geus moal nyalon kebeneran lagi. Jangan yang nyalon nulis lagi di tupusi itu atau cek anu dituliskan atuh aing teu kudu kampanye. Teu kudu masang-masang nanaon. Sabab anu disuruh itu. Nah, mantap kalau sunnah wal jamaah mah aya syariat aya hakikat. Teu berikan hakikat beteh nah syariat beteh nah. Urang teh teu nyaho kabeh saujud. Urang mah kana perkara dipanggil jawab ku Allah mah boleh gedebuk. Kana dunia mah boleh gedebuk, beneran. Tak pula aneh ke Malaysia cenah tapi boro-boro ngiriman baliknya yang dikiriman. Itu aneh atuh usaha ya tah maka urang teh nyaho ieu teh nyaho. Teu nyaho mun nyaho mah moal mah ditu moal. Moal lempang moal. Ih. Milik kula misalnya hiji penting teh kudu nangan ukur 2 juta. Amplop di panitia pada 4 juta. Tapi kenapa ada panitia yang curang? 2 juta dicopot. Memang nudu minalaka nangan 2 juta kan. Pemilikan kula nangan sakitu. Jalannya pasti aya bae. Aya bae geus ulaan. Batur kabeh kabagian besek ari aing teh kabagian pimadu minalaka. Memang dia mah poeta teu kudu menang mes. Di panitia geus eueuh misalnya. Masyaallah. Itu ngaji lah. Tapi watak siruka pima tuli bamingka. Terlalu ceroboh ya urang. Terlalu gagabah dina perkara anu diparentahkeun ku Allah ka anjeun. Ibarat urang kuli di nu batur, gaji disitangkukeun sampai 100.000, ari mah kaya teu daek gaji mentaan bae. Pan bisa gitu eta. Dina ibadahna mah teu daek, ari rezeki mah hayang bae kunaon yang rezeki serat-serat teuing. Eta ngaranna taksir PPK dina perkara anu diparentah Allah. Tah eta teh dalilun nuduhkeun tanda ciri ala intimasi basirati minka. Berarti mata hatimu adalah mata hati yang buta. Jadi urang pararecak sebenarnya. Hati urang pararecak. Geus engke ge pe Jumat, lamun poe Jumat eueuh eta pararecak. Pecak tapi teu make kacamata min. Bang pecah hati dari urang mah ijtihadna dina masalah rezeki Pak. Dina masalah anu geus ditanggung jawab ku Allah. Ari diparentahkeun teu pati daek. Ya pelebah dieu mantap nu hade ya urang ngaji ieu amalkeun akhlak teh pan aya hak ka Allah, aya hak ka papada. Hablum minallah wa hablum minan-nas. Kajian ente ka ibadah ka Allah ngadaekan tapi ka papada teu akur, ka papada goreng hate bae, ente teu boga akhlak. Oh, jeung masyarakat teh mah akur, bager, tapi telok salat teu boga akhlak. Bab akhlak eta aya 2. Saduana kudu nyambung. Baik hablum minallah, baik hablum minanas. Sangkan naon? Sangkan mencapai derajat robana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Teu akur di dunia mah jeung papada teu boga alak moal ngeunang dia moal hasanah di dunia na. Ai teu akur mah. Tatangga boga nikmat urang sirik bae. Ngomong pun dengan geblek. Tatangga mulai spring break urang ambruk-ambrukan. Tatangga ngobor sumur satelit sumur urang nyembur-nyembur. Ngomong ke tatangga, eta kumaha hewan teh ka tatangga, ulah tamen teh rezeki kitu, nginjem taraye moal diinyeman ku tatangga. Moal-moalna tapi batal hatena anu tore hubunganna teu bung jeung papada, apalagi jeung Allah Subhanahu wa taala. Mantap ye. Nu kadua aja diluhurkeun menyambut bulan suci Ramadan, kunang kudu disambut, nu disambut eta aya 2 kan. Hiji kudu disambut teh tamu kehormatan. Aya lamun tamu kehormatan terok disambut teh. Aya Abah Haji datang, rangtul beunnya. Kedan sambut mah menyambut. Nu sok disambut mah tamu kehormatan. Sambut. Nan Ramadan terhormat atuh jelas. Sayyidul Ashur, rajana sakabeh bulan. Sambut dong. Gusti nasa kabeh bulan. Nu kadua lain tamu kehormatan mah, tapi bahanna ngahasilkeun. Sambut bae. Nya. Lain tamu kehormatan.
lain mulia tapi bakal menghasilkan sambut baik. Nah, sawah sambut. Padahal itu mau kehormatan. Tapi bakal ngasilkan ya. Disambut kok. Sok nyambut sawah kan? Oh, nyambut sawah. Berarti sawah disambut. Padahal tabung sama lintang kehormatan. Kusabab ngahasilkan. Jadi nu disambut eta aya 2. Hiji tamu kehormatan, anu kedua ngahasilkan. Ramadan masa dua-duanya. Nya tamu kehormatan yang ngahasilkan. Bahkan ti Kanjeng Nabi man parroha bidukul Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Sahabat nu hatena bunga rek datang na bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadna disiksa di neraka. Haram lamun jelema bunga rek datang bulan suci Ramadan. Ngan paneta bunga datang bulan suci rada haram eta. Geus hulap ti kuari kene ka hermannya. Halo aing cenah hulap dah Ramadan deui gitu. Lajukeun kitu tarawih mah bodong sok tamat teh tarawih na herman. Ketua jungkelanan aja. Paling ge aya 2 penting eta ge amin kali 7 bangata. Imam ini ngejengkang. Tidinya mah leungitan kalau dihilang tanpa karena leungit. Jol malah lembaran bari mamawa tutup kejo teh bisa leungit di dieu. Hulap cenah ngomong. Hulap kan cenah puasa deui doang sok tamat teh. Anak bericarakan di buruan. Ulah ngopi, ulah minum manis teh isin takian. Bulan Ramadan bulan puasa. Cik anakna bapak kita di tas ngopi. Tanya wan. Ulah bunga, kunaan kudu bunga. Oh, dah kunaon amat bunga. Bunga kusabab Ramadan itu ulah tak berbicara masalah ibadahna dina segi kosakata, dina segi lugat, arti bahasa. Ramadan itu kan ngaduruk. Ramadan teh meulem. Ramadan teh mican ngahapuskeun dosa-dosa urang dina bulan suci Ramadan lamun daek ibadah imanan wah disaban bupira lahu ta'ala nabi maka seluruh dosa-dosa leungitna anu geus heula bakal dihampura ku Allah sehingga torojo tanggal hiji bulan Syawal Idul Fitri hari itu tina awal asa engko beda di ela hari awal teh balik deui kana kasucian atuh wajar eta ngasilkeun pikeun urang sadaya kehormatan yang macam teu lipatan ganjaran ribuan kali lipat ganjaran bakal dipatkeun ku karunyana ka umat Kanjeng Nabi umat Kanjeng Nabi mah nyala leutik nya umurna pendek ngan hutangna doang gede lamun eta umat Kanjeng Nabi umurna pendek eueuh program-program semacam gitu daripada Allah sakedeung di alam dunia ge boga amal ibadah di mana. Umat Nabi Adam umat Allah ribuan tahun umurna ka. Satik-satikna umur atuh salobana satik-satikna amal iri kebeuna umur atuh aya baru nyangsa. Ada orang menyasa kodo. Mantap khususiat ka Kanjeng Nabi aya bulan suci Ramadan. Kajian umurna pendek amalna loba. Kurang sambut bulan suci Ramadan. Itu istirahat pan pengajian ke sampaikan bulan suci Ramadan banyak jauh orang sibuk nyambut bulan sucinya istirahat ongkoh atau orang bulan suci Ramadan taraweh ente puasa ente istirahat segala ya mah bunga aku lagi kiai nek lebaran mah puasa mah penek lebaran bunga tapi teu puasa lain bunga kalau mah dia mau bunga kena ganti baju doang kita ganti baju kudu bulan Ramadan dan mau daripada henteu mah ya bunga nah tadi teh aku sabab amal ibadah dipergandakan ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, sambut bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Moal kebal rame eta dina YouTube, dina TikTok, dina snack video. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kabeh selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Selamat anu teu ibadah puasa mah teu selamat. Jadi selamat ke kanu ibadah. Dan tingkatnya sapohan itu ya. Jadi moal kabal-kabal ya hampura ka sadayana masalahna ieu geus teu kawawa panasna ge. Teu nyaho panas ku pabab ieu panggung ti calon beureun gitu. Lain. Ajar teh di mana lagi nya
Ari eta mah sedekah tarima bae ulah sok gengsian ari mah sedekah asal akadna sedekah tapi lamun serangan pajak kakak diberi 20.000 5 tahunan pola mau. Ieu mah ti penting aya nu beri 20.000 oh rezeki anak soleh goblok. 20.000 5 tahun diberi amplop di pengajian 10.000 mutru 20.000 mutru eta rezeki mah sebabna ngaji mah lain upahna teu kaya rupa. Berarti kan aya bonus eta mah 20.000 di calon eta mah 20.000 mayar 5 tahun dan cukup kan berarti gua guys urang mah aya sedekah mah tarima bae anu sedekah tapi teu meunang mudah-mudahan sing ditarima ganjaran ku Allah Subhanahu sabab kabeh urang calon DPR apa itu Dewan Pengisi Raudhatan min Riyadil Jannah insyaallah kira langkung nyanyikan dia punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi